Ke mana ini teh baraya? Lamun salam tempel make nu kieu euy. Ah, kieu sapopoe teh. Di kampung mah teh. Lamun eueuh cai teh kieu ye. Soak baraya nama ah. Ampun. Tekos di kota butuh cai teh. Karicor. Mendaki gunung, lewati lembah. Coba kalau aku kerubutan, kieu. Deka mana ini teh baraya? Deka mana? Hutan. Ke hutan. Mau ngapain ke hutan? Tuh di hutan, oh masih segar pokoknya masuk lah. Mau nyesel ulin ka dieu ka Bandung Barat. Hutan lagi alami kene. Daya pembabadan. Tuh. Daya pembabadan hutan sih. Oh, alih fungsinya. Di mana? Tempat wisata wadah. Kah kadang itu aman. Tuh. Kopi di dia mah. Pinus. Kita mulai kebejakeun anak tuh. Desa Wangun Harja banjir. Mun jalanna butut heueuh. Campur Kang Dedi ya. Ieu mah Banyol. Iya gini diajar ngeplog deh. Ngeplog naon judul bingung yuk kita. Mana diajar ya sudah. Tuh. Jalan krawes kieu tuh. Ini nang kawing kia. Cek bahasa Indonesia nah wah. Lung kawing. Curam. Ih. Tuh. Bayangkeun. Lamun ngagulutuk ka handap. Lamun ka luhur malah ngagulutuk. Mun ka handap ngagulutuk. Ke bawah menggelinding. Jadi istirahat dulu baraya sambil ngareureun kacape. Ngareureun kacape. Ngareureun kacape naon bahasa Indonesia? Teuing. Ngareureun kacape. Oh, istirahat. Istirahat di tempat gerak gitu tah. Menghentikan kelelahan. Ngareureun kacape menghentikan kelelahan. Jadi ngareureun teh menghentikan. Ngareureun kacape teh lelah. Menghentikan kelelahan cenah. Sebab kaceprot lah. Indah kieu atuh. Sarua yang membasa jeung di Gunung Salak teh ning harita. Ya. Basana impian dan can enak kieu nah. Kebun kopi baraya teh lain gundul tapak ngababad. Kebun kopi heunya meureun tilana mah di tilana mah di kored di lain ku bedog di bawah. Kored tuh. Tuh. Niis dia genaheun. Nyawang kasaha nginjem duit cenah ke gitu. Jadi mah lain nyawang kaendahan ya nya. Lain. Naon? Dia mah nyengkahan emok di lemur. Nyumput gitu dah. Nyawang bayareun. Coba bayareun. Duitnya eueuh. Oh,
konten tuh jadi duitnya. Heeh. Nah, Adek mau kai berat mangulna sudah menteuan mata setangkal ya jadi duit teh. mana Mau setangkal oke lumayan. pinus? Mun ka bawah. Berat mah mawang. So ke orang kota ya bisa dekat dari ya naon teh hiking cenah cek orang kota. Hiking. Hai teh cek suna nama dadah. Dadah ka Mang Iking. Jadi dadah Mang Iking hiking teh. Gila. Maju deui Maju deui perjalanan masih jauh. Cai endah kieu cai euy. Air juga jernih. Herang caina. Oh, di kota mah mau nangis cai herang kayaknya. Mau nangis. Herang. Herang. Alsok. Belum. Kayak nu ebel kieu namanya. Nah. Ieu teh. Ieu naon ya? Duit. Huh? Duit. Oh, duit. Nah. Nu kieu teh baraya. Aduh. Pokona mah. Lamun salam tempel make nu kieu euy. Ih. Jukut nu kieu disebutna naon? Jukut. Terep-tep. Oh, cek bahasa Sunda nama terep-tep. Oh, rumput yang paling ditakuti. Atuh. Mana? Oh, itu. Di leuweung mah dek naon atuh da susah. Di kota mah meuli waluh oge labu tuh. Gerantu. Waluh ejet. Kamu siem ejet. Endah jadi vlogger tiket pop terus ger hujan endah di alamnya masih alami Korea tuh kemana ada ya Gua motor dulu. naon kemana ada ya jangan lemer iya itu naon di orai naon naon apa ya hah lentah lintah baraya lintah nama tuh maju hah